Wilujeng Sumping di Ngadongeng Podcast. Sampurasun sadayana, dina Ngadongeng Podcast kali ieu Abdi Tasya bade nyaritakeun kalanjutan carita Jongrang Kalapitung. Regepkeun nya. Hiji mangsa Jongrang Kalapitung aya kahayang. Nyaeta hayang useup di Walungan Citarum. Lantaran hayang ngadahar beuleum lauk. Tapi manehna henteu bogaeun parabuatna. Sanggeus ngahulang sakedapan, Pok ngomong, "Eueuh deui carana, aing kudu menta tulung ka urang lembur." Jongrang Kalapitung cangkat, tuluy lempang ngajuk-juk ka lembur di sisi Walungan Citarum. Nyaeta nu katelah lembur Cisarua. Lempangna bari ragak rigig, henteu nolih kana tencakeun sama sakali. Sato hewan pangeusi leuweung lalumpatan, sieun katincak ku buta titisan siluman. Barang nepi ka birit lembur, tuluy hohoak ngageruan urang dinya. "Hei urang lembur, kadarieu euy!" Sorana handaruan ka madhab papat. Ngadenge panggero Jongrang Kalapitung, teu sirikna sapangeusi lembur tamplok nyalampeurkeun. Brek dariuk sarila, ngariungsang Jongrang Kalapitung. Pok kokolot lembur ngomong, "Aya pikeun saeunaon juragan teh? Ngumpulkeun abdi sadayana di dieu. Palai naon atuh juragan teh? Mangga abdi sadaya parantos sayogi. Asal kadada kaduga ku abdi sadaya." "Hahaha, hade-hade caritaan teh. Tapi ulah nyebut juragan euy. Da uing mah lain menak. Ulah nyebut bapa deui, da lain pejabat. Uing mah hayang disebut Aa." Ceuk Jongrang Kalapitung gumasep. Bari muril-muril kumisna nu sagede catang kalapa. "Mangga, naon atuh kapalai Aa teh?" Ceuk kokolot lembur, angger leuleuy. "Barabat atuh manehna nyaritakeun kahayangna. Hayang nguseup di Walungan Citarum." "Geus lila Aa teh henteu ngadahar beuleum lauk. Mangkaning lauk Citarum mah gerinyih," ceuk Jongrang Kalapitung. Mumatak cenah rek menta tulung ka sakabeh urang lembur. Hayang dipangjieunkeun useup nu gede. Pamenta Jongrang Kalapitung disanggupan. Sabab lamun henteu disanggupan, sieun Jongrang Kalapitung ambek, tuluy ngamuk. Sabalikna, lamun kahayangna ditedunan, eta siluman teh sok alus pamulang tarimana. Geus kitu mah urang lembur teh baralik, tuluy babadamian jeung baturna, babagi tugas pikeun nohonan kahayang si Aa. Nah, hoyong terang kalanjutan caritana. Dangukeun di Ngadongeng Podcast episode salanjutna. Hatur nuhun.